Si Asep eueuh anak buah aing. Si Denok teu beunang dia. Aduh, aing sepi amat ya hirupnya. Beuh, horengan mah aing yang bikin si Denok horeng si Jawara itu sebutan anjing si Denok mah aing si buah aing. Bebeakan amat aing hirupnya. Aduh, aing mending leumpang bae. Ngagalau bae jauh gawe aing. Baru sing aing moal menang duit galau bae. Baik. Aing hidup sepi amatnya. Mending musikan aja, ngibur sorangan aja. Kemana memang aingnya? Aing terbutuh ya neangannya. With your head, baby, find it. Come on and find it. Hey, breathe it, baby, 'cause you're fine and you're mine. You look so divine. Come and get your. Si eta preman tau. Oh, stres. Come and get your love. Come and get your love. Itu mah kayak tentara. Selera si Eta nyakin oke nya. Rantau si Eta. Tahu? Heeh. Kan juga beda sih. Si Eta. Bisa kuat. Ay, mana tak? Mau ke dana. Dan boy. Hey, it's your business if you want some, take some. Get it together, baby. Come and get your love. Kebenaran ya. Iya. Si Asep, dari si Asep tuh. Dari anak buah itu mana anak buah? Kemana? Udah mana lebih sing digaris bae ya. Si Asep teh si Asep. Tuh si Asep mah bobogohan si Atin. Emang na bosna. Ih, tepayu kana gitu. Jadi kita usah ngomong. Ayo no temin nanti kana bohai. Ih, Peduli. lagi amat. Cinta itu cinta itu hanya bikin sakit dan sepi sendiri. Si Atin ya, yang ada yang aja. Enggak, tuannya ngan si Asep deui, saya sambut dia cuma bager. Ngalunjak saya tanya. Poin geus dihadian saya. Sandiwara jeung Jawara. Aduh, aing. Aing sampai ngabohongan si Dadang eta anak buah Jawara. Asdenya lamun babeja kana si Dadang. Ulah ngacurkeun hubungan si Asep jeung si Atin. Orengan mah jadian anjeun masalahnya. Masalah si Atin. Iya nu ngabohongan aingnya. Aduh, aing. Kanyahoan gua ari Jawara ya jeung aing Sandiwara. Mamang aing tega. Mamang aing. Kan kemarin mamang aing. Jangan nanya kana aing dia ya. Biasa nenting dia pugu. Digares we. Tanya aing ya. Tuan bes si Atin si Asep. Setuju urang mah. Kudu ngalahkeun urang heula ya si Asepna ya. Jagoisnya parawan, masya Allah. Sama deh. Boleh ya. Kenalan aku. Gimana nyana si Asep ya? Mabur kali mabur. Mabur gerang-gerang itu. Mabur. Patuangan kan Mabur ya sing digares main gerang. Cenah geus teu bogoh deui. Pan leuleuri ka di gangguan ku Mang Dadang maneh. Ieu marah sih. Sudah ngomong bae, pokoknya mah kitu beh. Masalah hati ya mah. Nanda kan. Digares ku aing dia. Lu banget itu dia ya. Tidak pernah preman mah dia. Aja sian leumpang. Mang. Enggak sayang lempang ya. Kaibun hati dia aing ya. Sih nek balik. Beri. Jangan gue si Asep. Biadab bisa tak. Gawat, kumaha teh nya? Hubungan si Atin
Atin jadi Asep. Bisa telepon Mang Dadang. Atin. Kemana sih? Telepon tidak diangkat deh lah. Coba ditelepon sekali deh. Siapa tahu diangkat. Si Eta bobogohan deh. Ih, ini si Asepnya. Bobogohannya kan si Dadang. Atin, angkat Atin. Bang, pan sepion ditutupan. Dong aing dulu kaburi. Soalnya kasih sebulan jeung dulu kaburi. Aing mah dulu kahareup. Dulu kaburi yang menyedihkan. Ku mundur alon-alon mergo sadar aku sopo mung digoleki pas atimu beri. Gagal deui bae aing si Denok ieu. Cinta aing sampai mati jeung si Denok gagal deui bae. Lauk nasib sia dong nasib hati aing. Pae. Mamang aing tuh. Ya oke teh kesempatan. Mang. Mang. Si Mamang budeg amat sih. Saya tanya. Benar yo. Kebalang poe mah sendal. Sendal. Cinta aing si Denok pae. Hoi. Ayo, woi. Woi. Woi, naon dia mana segala macam. Nah, kan dia dia pengkhianat. Ayo disuruh be. Ayo berani. Ayo ge. Nolongan aku mah ayo. Kumaha aing naik mana turun. Naik. Naon. Biasa aja mah ayo. Aduh, pengkhianat Boris Mamang kayak urang. Background aing lain make suut ulah madak make senal. Berapa kali dicelukan. Pahaja cuy dong lo bawa nyocok na teh. Aku ulah ngabaledog. Atuh nek kumaha orang nya budeg Mamang na ge. Gitu amat kana aing euy. Hei, Naon? Mamang pengkhianat yo. Nya pengkhianat naon itu ngarti ye. Kira udah kurang kerja teh mesti bare duit. Kucing ya. Atuh duit mah di kantong eta pengkhianat nu kumaha pengkhianat coba. Preman. Nade premana, nak dihajar premana. Dia sungut nah kuari mah muka kunci kuari mah. Geus ulah sandiwara deui. Sandiwara kumaha deui lah teu ngarti ye. Pokona ieu mah geus nyaho bae. Urang minta tanggung jawabna ieu teh Mamang yo. Laju tanggung jawab naon. Masalah si Atin jeung si Asep lain ulah dihijikeun, kalau si Mamang dihijikeun. Teuing sih. Boga pada boga terok. Urang teu setuju kana saya teh Mamang. Atuh kan digebug urang geus tidak cinta mah kumaha ese. Ieu bae nya hampura bae ieu Mamang ieu. Kumaha boga pada bogo. Laju ieu nek kumaha dadang ieu kana Mamang ieu. Gua urang mah pokona kadisediikeun duit urang ge mah kieu teh ya. Aing Mamang mah nya. Urang mah Duit mah teu boga geus kieu bae. duit kieu teh adi dia. Balikeun deui Iya. sira deui urang pusing urang adi kieu. Kerok bae. Boga deui. Atuh kira aku 2000. Atuh boga kieu. Ari kieu carana nek ka mana boka dieu lah ka dieu yo. Aing mah nya. Coba air nanti. Ieu ari kieu carana dihutang bae heula nya separanna nya. Yang geus diurakan boga 2000. Atunya ngahutang deui kitu. Kayak ulang boga duit si Mamang teh bayar ka urang bro. Ari kieu carana mah. Siap, tenang. Persak Oh, ngomong ya. oh. Tenang bae. Oh, janji no kuari mulai aya ingkar-ingkaran pokona mah nu. Siap, Si siap. Asep kemana si Asep? Si Asep gawe di luar kota. Aing mah monjokan neng kuari kana seta. Aing si Asep luar kota mana yo? Si Asep. Luar kota eta jiput, jiput. Oh, gua akbar atuh teh meureun kota tetangga kampung. Itu bisa gitu. Ari kieu carana si Atin ge burung nek dibawa ka Bogor ku aing ya. Laju Dibawa kana dulurna dari teh. makan dari Maka Bogor. Tengah pesantren. Kumanon saya teteh Oh, supaya ulah yang panggil jeung si Asep. Oh, hade. Teuin mah. Lamun aya si Asep na urang hayang panggil, urang hayang ngomong tah bari di janggulkeun teh uluna. Mana Yang dia? enak balik kurang nyamuk nya. Ayo, Oh. ayo balik. Ih, dadang yo. Jadi mana ka mana si bawa beh? Tumban sama teh ieu. Lumayan 2000 ge burung si Mamang ge boga hutang keneh kapan? Makanya pokoknya. Hari ka dieu tadi aing mau motor asana mah. Motor urang ya teman. Aingnya. Motor urang itu kemana?
poho asih. Aku kan aing mah dibikeun tah motor. Ibu aya hiji-hiji lah ieu menang ridit Tamun beres. lain boga sorangan ku aing bawa balik. Nya orang balik lagi. Ayo geus nu adanya. Aduh, geus kieu deui. Denok. Mang Jawar, kok mundur? Percuma. Maju ge, ele bae saingan urang jeung preman. Ku mundur alon-alon mergo sadar aku sopo mung digoleki pas atimu perih. Sampai malunya ke premannya. Buka-buka kartu bae aku aing isin ya. Jalan rumah gede. Duit 2000 lalahna dibikeun pisan. Aduh. Jawara, aing kudu nyaran Jawara ya. Kemana saya tanya? Kemana nya Jawara? Oke, mah aing mau kerja sama ya preman. Terus kieu mah aing fight kudu. Nok, dianya mau bencana kahirup aing. Aing ngayalkan si Denok pan dia. Leungeun aing nyoka si Denok itu. Tapi leungeun kasar ya moal mungkin. Soalnya Manggil leungeun dia. Si Denok meureun. Denok. Nah, si Denok aya kuncang. pan si Bohai aya jenggotannya. Gila, ya dia. Leungeun dia diserahkan sama si Bohai tidur. Jadi aing Eta leungeun kasar dok yang bengsot. beneran ya aing kerneangan dia yo. Wah, urang ngeunangan aya perlu aing kan dia. Aing perlu aing ge. Perlu naon? Sia heula aing perlu nang kana aing yo. Ya heula. Ih, sia heula. Ayo sih teh. Ayo geus. Nah, Surabaya. Ah, meunang aing yo. Gara dia neknan yo. Nanyanan ya kana aing. Aing aleh bagi sia yo. Eleh naon dia neknan. Aing perlu nang jeung aing. Aku kenon buka kartu kasih dadang. Ih, bukan itu sengaja ngobrol aing, keceplosan. Mama, preman kan Omongan dia. bekerja tenang. Duit aing beunang 2000. Ih, timbang 2000 doang ge dia Eh, haliwangan. duit eta. Lain dia bisa nyaho di saha ye, aing nyaho be aing ye. Aing keur ngelamun itu si dadang tuh aing dulu. Oh, saya ta. Atau Heeh. kumaha tadi nasi? Aing pernah jeung si Denok ye. Kumaha? Ngobrol aing keceplosan ja. Dia teh ngajak-ngajak dari si Denok. Iya nadi ngajak-ngajak jeung aing ngajak-ngajak dia aja saingan aing jeung dia ye. Atuh siap. Dadang nyaho eta masalah saya jeung si Atin eta. Laju nama kumaha ye. Nyaho orang ieu bingung ye. Gara-gara dia ye. Sarua. Dia heula ye. Mana heula? Iya. Laju kumaha ye urang geus kieu. Nyaho yang geus kieu ye. Ya pada boboh na eta budak. Anu gebuk bae kitu, kabehan. Geus tobat aing bari mah. Nombatan naon? Malak bae aing mah tugasna ge. Sarua bae eta malak dosa. Sarua. Ih, Aing bingung. ya ya. Aduh, ay. Nah, kita si Dadang mundur. Kang, kurang mundur. Percuma maju ge ngun di PHP-keun doang. Ku mundur alon-alon mergo sadar aku sopo mung digoleki pas Rok, kok mau wakbar teh kebok anuleng wae gara-gara mundur bae rok. Mana? Kemana? Mek rencanakeun jahat naon deui yo. Lah, itu bae maneh mah. Curiga bae dia mah, curiga bae dia mah, curiga bae dia mah. Aing geus teu aya urusan deui. Geus mending kitu lah ari akur mah mending kana tarobat kabehan. Hade ka tobat mah. Anggeutnya urang nek ka ditu deui nya. Ka mana? Nean si Asep Nek naonkeun? biasa bae. Aduh, anjing aya sebuguk. Mana ada? Nya, kepastian oge. Anjing si Bohai kepastian. Di si Denok sorangan eueuh nya. Oh, si preman ge. Leuleus kiwari mah. Jawara gitu jelas ja. Eueuh, Kurang serem teh nya. kiwari mah. PHP, aduh geus urang damai bae yuk. Ya geus lah, yuk, ayo. Aduh. Geus Hirup urang. kepastian dia nya. Geus urang nu aya yang enak.
Dia lah lu kenai. Ya. Cuma alhamdulillah kalau ya Biasa deh. Kemana? hari siang ke mana ya? Apa ya? Siang lah ke mana ya? Barang-barang itu bro. Ayo sayo. Yo, 2 3 bye. Bye yuk. Enak bosnya kemana? Oh, saya tak gara-gara si Dadang ngajaukan si Atin. Kuari si Asep ke Riau. Gawin saya tak. Biasa ngalah sawit di Riau mah. Sarwat. Si Dadang. Man, kemana itu si Dadang? Waduh, itu kan geus misalkan si Atin teh ya jadi si Asep. Terus kemana itu si Dadang kuari? Ke laut. Nah, kalau itu Itu. tak Yang lamis. jauh amat. Ketika bapak ke loba lamis mah. Tuh intinya urang. Ke saya lah. Ayo. Oh, nama si Dadang. Sabar kan? Nice ya. Biasa bisa bisa. Jadi ya, garas punya. Lain ya. Yang mulai siya kami ano. Oops. Amazing. Uh-oh. Di tekapuknya hadiran aing teh. Ayo, antang teh ngelujubur kan. Mata tuh sekolah kan mata tuh. Oh, harengan mah ada yang ngintip aing. Itu sengaja beneran. Sautik banget. Itu sengaja. Snack kampor kadara dia. Kade gerek minta maaf. Minta maaf jangan ya. Kade orang arek minta maaf karena Rika bahwa cinta kita harus memiliki. Jadi segenap jiwa raga yo abang preman nyuhun dimaafkeun. Bahwa ini sadar preman kita. Oh, jadi kau yang salah. Bagus. Jadi ini minta maaf. Kita kan minta maafnya. Oh, mesti sek sama preman. Soalnya hari kau ge mereka ajaran sama preman supaya lebih baik. Wah, aturunnya terus ngajaran ke abang preman ini. Ayeuna jadi sadar. Yo, maaf. Ulangi minta maaf. Jawabannya. Ya, oke nya, Jawara, terus nanti saya tentang Jawara, preman. Tapi kan cuma hayang, ka Jawara jeung preman kita jadi preman hade, ulah pada malam deui. Setuju ke Jawara preman mah ciri-ciri kan teh kan mau. Ayeuna ya. Kisna sih ujuk-ujuk ka dia. Lainnya duduk di mana ya? Saduaan cari rezeki ya. Ada dia. Dika, dina antum budak. Tuh, nanti dari uyah dong selalu. Biasa, udah Oh, Jawara, preman. Sorry, minta maaf aja lah karena kumpul. ah geus geus aya. Minta maaf yuk. Kurangnya, oh ngelas lagi deui. Aja. Ini obat bener-bener ya. Bener, obat bener. Ya, kurangnya. Ya, mari kita dong. Kurangnya. Sekali kali tadi kurangnya. Ah benernya. Ulah udah sampai. Ulah kurangnya tak. Ampura orangnya. Sampai baik. Siap. Ya. Terus, sorry. Asap kemana? Oh, si Asep. Saya ini nama kajauh manena damel Riau. Gara-gara si Atin kajauhkeun ku si Dadang manena ka Riau. Kalah sawit jadi tuh kayak jadi bos. Makanya si Atin masih kirim rekaman dengan si Asep. Ini saya temangkat nak, Ariel nak. Udah lama, udah lila pokoknya mah. Lama naon aing penasaran amat. Guys, mending kurang dengan kembali rekaman baru ngambil. Ayo. Ayo nyangis ya. Ayo kan lama. Ayo guys, mari ke bayar. Ya, ya, ya. Itu yuk.
sayang. Neng nulis surat ieu di barengan ku hati nu hancur sareng rumbai ki panon. Kamari mengadang tos terangkeun rasi AA nu kerja sama jeung Jawara supaya Jawara ngalihan nu akhirna urang direstuan ku Mang Dadang. Mang Dadang memarahan akhirna ngirim Neng ka Bogor ka orang tua Neng. AA, Neng sedih, Neng nangis. Nyatana cinta urang duaan nu tulus serta janji bakal bebarengan salilana. Aina kudu papisah di halangan ku jarak jeung waktu. Para kamari urang bahagia ngerasakan kebahagiaan cinta. Ayeuna urang kudu narima kenyataan. Urang setiasa sama-sama deui seperti kemari. Aa, tong ngambeknya. Aa, tong sedih. Neng teu aya di sisi Aa ayeuna. Percaya kan Neng, A. Sanajan telaga urang pajauh, tapi hati Neng tetep ke Aa. Cinta Neng hanya untuk Aa. Wayahna A, jaga cinta urang. Neng jadi bakal tetap ngajaga hati Neng bikin Aa. Sabarnya Aa, tabah, jaga cinta orang duaan. Insya Allah Neng selalu berusaha. Kembali, tunggu Neng Aa. Neng pasti kembali jeung Aa. Tong nakalnya didinya, tong minujeng itu bener deui. Ajak naya rencangan Aa torobat. Perjuangkan Neng Aa, ngelulukan hati Mang Dadang. Selamat berjuang Aa. Neng menanti hari di mana urang duaan tiasa bersama dina cinta jeung kasih sayang nu sejati. Neng bakal rindu ka Aa, rindu bersamaan urang jeung kebahagiaan nu teu aya bandinganana. Hatur nuhun atas cinta Aa nu ageng ka Neng. Neng bersyukur ngagaduhan Aa. Tong kecewa Aa, itu takdir ti Gusti Nu Maha Suci. Sabar sareng tawakal, sareng selalu ngadoa ka Allah supaya urang diwijingkeun deui dina cinta nu suci. Bolehnya Aa, jaga cinta urang. Salam rindu selalu dari Neng. Aing ada yang rekaman ieu. Makin bener-bener aing hayang tobat. Makin sadar aing ada yang rekaman ieu. Gara-gara aing baru dak para usah. Aduh, karunya aing sadar. Endah ya. Gas kuari mah kudu belajar tentang perasaan kali. Ya benernya. Memang benernya cinta itu tapi bisa dipaksakan. Ya bener oge. Yang jadi orang kudu menghargai. Ya. Yang dua ieu bae orangnya. Orang jadi babaturan duduluran teh kabehnya. Bagus. Duduluran orang salila. Dulur salembur kudu akur. Dulur salembur kudu akur. Nah, kieu lah urang. Asep kieu mah. Oke, kopi. Tah awe kopi teh kopi belum dangder ya. Belum dangder. Yo. Kopi. Apa Jawara mah pahit kopina ge. Tenang bae geus nya Farid mah. Malah teh ngirit kopi pahit pokona. Micin. Selamat datang di channel kami. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan like, Jangan lupa komennya. Subscribe. Tombol lonceng jangan lupa. dan share video kami ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Sukses selalu. Oke.